urang didamel ku Allah teh tina cai anu hina. Cai mani. Matak ibu teh mani geulisnya. Mani kasep. Teh maci mani eta teh. Mani goreng patut. Teh mani eta teh. Tina si mani. Mani segala rupa. Urang cai hina. Cai anu dihinakeun ku Allah teh. Mulia keneh endog meri daripada endog jelema. Endog hayam awis, endog jelema sugan ieu aya endog ustad cenah. Manawi cenah bade hoyong kana endog ustad angger alim. Ya teu aya manfaatna. Hina sai jalmi mah. Nah pakuran ka urang sadayana eta kawasan ti Gusti Allah. Saha nu ngadamelna? Allah. Ribuan cai mani nu jadi budak nama hiji. Eta tak pakuran urang sadayana. Nembe ku Allah teh dipasihan nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, urang ngenalkeun ka Gusti Allah teh tina penciptaan urang oge, urang dipasihan nikmat sareng Allahna. Pan aya nikmat aya Allah. Lamun nikmat mah bentukna. Ala fungsina. Nah, nyarios benten-benten nyariosna. Tapi aya nyarios teh aya nikmatna, nikmatna nyariosna. Fungsina eta nyarios. Lamun ayeuna soca ningalina ta'ala. Urang dipasihan soca teu sadekedik jalmi nu gaduh soca tapi teu ninggal. Nah, teh pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ku Allah dipasihan cepil, aya nu garaduh cepil, sagaraduh cepil, tapi teu dipasihan ngadangu, korek sebatna. Dipasihan palambung, mancung irungna mah geulis, ngan eta teu bisa ngangse kan kitu. Biwirna mah wah, sae lah. Geulis, tapi pego. Aya benteu. Eta dipasihan nikmat teu dipasihan Allah. Jalmi dipasihan nikmat tapi benten dina Allahna. Aya jalmi dipasihan sampean. Urang mah dipasihan sampean teh nanjong panto kakah bareuh. Wargi urang mah najombal aya nu duwikeun 1 miliar. Sakali najong eta teh. 2 kali najong 2 miliar. Itu teh. Benten nikmat apa sami sampean mah. Urang gaduh pandangan urang nyerat nanda tangan terjadi artos. Lamun presiden nanda tangan cair 3 triliun. Kitu we. Benten pandangan sami pandangan alana nu beda. Eta babi ayyi ala rabbikuma tukadziban.